Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadhiran tabkhima lafdzil alifi. Faraqiqan mangka kedah narkikeun sanyana anjeun, kedah ngipiskeun sanyana anjeun, mustafilan kana anu narima handap, kana anu boga sifat istifal, min ahrupin nu tetep itu mustafil tina pirang-pirang huruf, wahadiron sareng kedah hati-hati sanyana anjeun, tabkhima lafdil alifi kana ngandelkeun lafad alif, kana nafhimkeun lafad alif tawa ngucapkeun alif. Wa hamzal hamdu a'udhu ihdina Allahi thumma lami lillahi lana wal yatalattaf ala Allahi waladha wal mima min mahmasati wa min marad wa ba'ibarkin batilin bihim bidhi. Wa sareng kedah narkikeun sanyana anjeun hamzal hamdu kana hamzah nu aya dina lafad alhamdu, a'udu sareng hamzah nu aya dina lafad a'udu, ihdina sareng kana hamzah nu aya dina lafad ihdina, Allahi jeung kana hamzah nu aya dina lafad Allahi, tsumma lami lillahi salajengna kedah narkikeun sanyana anjeun kana lam nu aya dina lafad lillahi, lana sareng lam nu aya dina lafad lana, wal yatalattaf sareng lam nu aya dina lafad wal yatalattaf, wa 'alallahi sareng lam nu aya dina lafad 'alallahi, waladdo sareng lam nu kahiji nu aya dina lafad waladdallin. Wa sareng kedah narkikeun sanyana anjeun almima kana mim min mahmasotin tina lapad mahmasotin, wa min marodin jeung mim tina lapad marodin. Wa sareng kedah narkikeun sanyana anjeun ba'a barqin kana ba nu aya dina lapad barkun, batilin sareng ba nu aya dina lapad batil, bihim sareng ba nu aya dina lapad bihim, bidhi sareng ba nu aya dina lapad bidhi. Fahris ala siddati wal jahril ladhi fiha wa fil jimi kahubbis sobri robwati nijtu thajwah hajjal fajri. Fahris mangka kedah ngaraksa anjeun ala siddati kana siddah, wal jahri jeung kana jahar, alladzaini aranu duanana, pihak tetep dina ba wa fil jimi jeung dina jim. Kahubbin ari contona eta tetep sapertoskeun ba nu aya dina lapad yuhibbunahum kahubbillah, asobri jeung ba nu aya dina lapad asobri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, robwatin jeung ba nu aya dina lapad robwatin, ujtusat sareng saperti jim nu aya dina lapad ujtusat, wahijul baiti jeung jim nu aya dina lapad hijul baiti, al fajri jeung jim nu aya dina lapad wal fajri. Wa bayinan muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abiyana. Wa bayinan sareng kedah ngajelaskeun sanyana anjeun muqalqalan kana huruf anu diqalqalahkeun, insakana lamun narima sukun itu muqalqalan, wa iyakun sareng upami kabuktosan itu muqalqalan fil waqfi eta tetep dina tingkah waqaf, kana mangka bukti itu muqalqalan
abyana eta anu leuwih jelas. Waha ahas haso ahatul haku wasina mustaqim yastu yasku. Wa sareng kedah ngajelaskeun saenyana anjeun ha ahas haso kana ha nu aya dina lapad has haso ahatu jeung ha nu aya dina lapad ahatu al haqu sareng ha nu aya dina lapad al haqu. Wa sareng kedah ngajelaskeun saenyana anjeun sina mustaqimin kana sin nu aya dina lapad mustaqim yastu jeung sin nu aya dina lapad yastuna yasku jeung sin nu aya dina lapad yaskuna. Waraqikir ro'a idza makusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.